Tah kan kamari teh sebelah kembung ya. Tah ayeuna mah alhamdulillah geus rada mendingan gitu dibandingkan kamari mah. Tah abi mah teu heran lamun sebelah kembung. Soal si mah geus remen gitu nya, geus teu reuas atau kumaha. Tah guys maraneh oge bisa aya domba nu kembung atau gering, kuat-kuat ubarannya tong diantepkeun wae gitu, tong nungguan parahna. Keun we urusan cager jeung henteu mah balikeun deui ka Gusti Allah gitu. Sahenteuna ari tos nyareat mah sugan we cager. Tah si bela oge ayeuna mah geus alhamdulillah kitu nya ngedotna ge geus daekeun deui. Pan basa kamari mah embungeun ngedot teh. Kan biasana sok beak sadot. Tah pas kamari mah ngan kur setengah dot. Kusabab kembung teh meureun jadi embung nyusu oge. Tong bolo domba atuh nya arurang oge lamun misalkeun kerasup angin kitu nya sok teu ngeunah kan barang dahar teh, teu ngeunah cicing jiba ge. Pokona mah teu ngareunah we sagala teh. Tah abi oge ngedot si bela ieu tos hampir sabulan lah kurang lebih gitu. Teka rasanya perasaan asa karek kamari gitu. Tapi geuning geus sabulan wae ieu teh. Cik menurut marane ieu domba umur sabulan badag teu sih segede kieu, apa kacentet gitu.